duit mah sageura seueur mah. Masa parak lah tong sina boga duit. Eraeun ulin kitu boga duit mah itu. Batak barang langit nguping di alam dunia aya jenengan Kangjeng Nabi langsung isin ku bumi jelas-jelas yen darajat luhur kana bumi ngajeri teh kalau Gusti pan abdi teh buatan Gusti kagungan Gusti bumi oge kagungan Gusti buatan Gusti abdi nyuhunkeun keadilan ka Gusti nah ai bumi dilinggihan ku abdi Gusti jenengan Muhammad ari abdi henteu mangga keadilan Gusti buktoskeun abdi nyuhunkeun widi ka Gusti ieu jenengan Muhammad sana ka abdi nyuhunkeun katete satete we waktu ge ka kitu langit ge bu ku Kangjeng Nabi mah buku jelema bener ai ka urang mah pan bumi langit teh geuleuheun ceuk langit awas lamun paes lain diramus teuing kalah kitu jalan jelema salat tara zakat lebar puasa batal wae mau ngaji jauh pilihan sadat basa kawin dia can maca deui nepi ka ieu langit apalin ka jelema linglung gitu ngetek cek langit awas ya itu wah jelema pae nobros langit nobros bumi kabeh teh bakal ka dieu itu diancam urang mah masa ulah ka ditu gebugan ya jadi kabul doa Allah lungsure malaikat malah saur sejarah mah duaan sareng malaikat Mikail lungsur ke alam dunia